وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا باطن تشر بعبادك الصالح في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف والمؤلف رحمهم الله ونفع bi'ulumihi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh anyar ya. Aya. Gimana ieu bobotoh anyar ieu? Ngaramekeun. Mun kelas nu eta? Kelas 1 kelas versi khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Wasolatul jamaati utawi salat berjamaah lirijali pikeun pirang-pirang wong lanang fil faraidi ing dalam pira-pira fardu. Ghairil jum'ati saaliyane dina jumaah iku sunnatun sunat muakkadatun kang den kukuhaken indal musannifi ing dalam ngarsani musannif wa rafi'i lan imam rafi'i wal asahulan utawi qaul asah indan nawawi ing dalam kersane imam nawawi iku annaha satuhune iki salatul jamaah iku fardu kifayah wa yudraku lan nemu sapa al makmum al jumaata ing salat jumaah al jamaata ing salat jamaah ma'al imami sumartane imam fi ghairil jumati ing dalem liyone dina jumaah malam yusalim selagine ora awe salam iki imam atas limatal ula ing awe salam kang awal wa ilam yaqud muanyahuan kelas hiji mah wa illam yaqud lan sareng lamun teu diuk ieu makmum ma'ahu sarta ieu imam amal jamaatu anapun ari berjamaah fil jumati dina poean jumaah iku fardu ainin maka fardu ain wala tasulu sareng teu hasil ieu jamaah Jumat sanes jamaah biaqala kalawan anu leuwih saeutik min raqatin tina sarakaat wa yajibu sareng wajib alal makmumi ka makmum naon ayanuya ya niat ieu makmum al itmama kana atmama anut awil iktida atawa ngamakmum bil imami kana imam wala yajibu sareng teu wajib naon ta'yinuhu nangtukeuna ieu imam bal yakfi balita asbab bal yakfi balita cukup naon al iktida'u anut bil hadiri kajami anu hadir tuluy in lam ya'rif lamun henteu nyaho ieu makmum hu ka ieu hadir fa in ayyana maka lamun nangtukeun ieu makmum hu ka ieu hadir wa akhta'a sareng salah ieu makmum batalat maka batal naon salatuhu salatna ieu makmum illa inin domat angin lamun narima kumpul ilaihi ka imam naon isyaratun isyarat ka kaulihi seperti ucapana ieu makmum nawaitu niat abi al iktidaa kana anut bi Zaidin kaki Zaid hadza anu ieu fabana tuluy pertela ieu imam amron nyatana ki amar fatasihhu maka sah ieu salat dunal imami
salian imam. Fala yajibu maka henteu wajib fi sihatil iktidai dina sahna anut bihi ka ieu imam fi ghairi kieu tuh. Fala yajibu maka teu wajib fi sihatil iktidai dina sahna anut bihi ka ieu imam fi ghairil jum'ati dina salian Jumat. Naon niatul imamati niat jadi imam. Balhiya balik ta'ari ieu niatul imamah eta mustahabbatun disunatkeun. Fi haqqihi dina hakna ieu imam. Fa illam yanwi maka lamun henteu niat ieu imam fa sholatuhu maka ari salatna ieu imam eta furoda jumlo eta furoda nyorangan jumlo itu balik. Wa yajuju sareng mangjuju eta naon aya timma yen ngamakmum saha al-huru jalmi merdeka bil abdi ka hamba. Wal baligi sareng ka jalmi anu balig bil murohiki wal balig kela. Wal baligo sareng jalmi balig bil murohiki ka jalmi murohik. Amma sobiyu anapun ari kelas hiji ghairu mumayyizin salian anu mumayyiz can bisa lempang can bisa melicikan sorangan kelas hiji. Fala yasihu maka henteu sah naon al iktidau anut bihi ka ieu ghairul mumayyiz. Wala tasihu sareng henteu sah naon qudwatu rajulin anut namang Ahmad bimroatin kaneng santi. Wala bihunsa sareng henteu kaneng lucinta luna. Wala kiatu wala bihunsa muskilin sareng ka hunsa muskil. Wala hunsa muskilin sareng henteu sahna hunsa muskil teu sahna anut hunsa muskil bimroatin kaneng santi. Wala bimuskilin henteu sareng henteu sah ka jalmi anu muskil. Wauna teh naon wauna teh wala tasihu alsina teh wala tasihu. Wal qari'u sareng kela ieu ka mana wal qari'u teh wal qari'i sareng jalmi qari. Wa huwa sareng ari qari eta man mang oman yahsunu anu alus naon al-Fatihatu maca Fatihah. Aela yasihu tegasna henteu sah naon al-iktidau anutna ieu qari bi ummi kaneng ummi. Sahari neng ummi teh wa huwa ari ieu ummi eta man jalma yakhilu anu cacad ieu ummi biharpin kana sahuruf aw tasdidatin atawa kana hiji tasdid minal Fatihati tina Fatihah. Tuma asyara tulu isyara sal musannifu li syurutil qudrati pikeun pirang-pirang syaratna mampu biqaulihi kalawan ucapanna ieu musannif.
Bismillahirrahmanirrahim. Dina fasal ieu musannif bade nerangkeun tentang salatul jamaah. Salat berjamaah teh salat bareng-bareng. Nu berjamaah teh anu sifatna ibadah seueur nya salah sawiosna aya salat. Salat biasa berjamaah, sunatna berjamaah. Mam bisa berjamaah gitunya. Naon deui ka jamban make jamaah di jamban. Asok aya anu qomat di jamban ge. Saha di jamban? Abi. Karena ritu lah. Seueur gitu. Bahkan membal ge jamaah gitu bersama-sama. Membal sorangan ramai gitunya. Melicikeun ge santriah ge sok kitu duaan, tiluan, teludeung sorangan teh. Ari salat berjamaah pikeun mamang santri ieu. Mamangnya leneneng santri. Salian poean Jumaah eta hukumna sunnatul muakkad, sunnat anu dikuatkeun, sunnat anu dianjurkeun mendekati wajib. Eta menurut musannif, sunnat muakkad teh menurut musannif. Jadi lamun aya jalmi salat jamaah eta kaya naon ngalakonan sunat muakkad, sunat anu dikuatkeun seperti ngalakonan tahajud. Imam Rafi oge sami nyebutkeun bahwa salat jamaah teh hukumna naon? Sunnatul muakkadah. Tapi menurut kaul asoh, kaul anu paling topna gitu, paling anu dianggena menurut Imam Nawawi, ari sholatul jamaah teh hukumna fardul kifayah. Ari fardul kifayah nyaeta dina hiji kampung salah sahijina aya nu ngagawean maka gugur eta hukum ku hiji eta jalma. Saperti nyolatkeun janazah, ngurebkeun janazah, ngamandian janazah, ngaji anu sifatna fardu ain eta hukumna naon? Fardul kifayah. Seperti nganyahokeun sifat wajib Allah, nganyahokeun hukum nahwu, hukum tafsir, hukum ilmu balaghah eta hukumna fardul kifayah. Tiba ka kaumnya, tapi lamun tibana ka jalmi beda. Aya hukum teh tiba ka kaum, tiba teh naon? Aya hukum teh euntepna ka kaum, aya hukum teh euntepna ka pribadi masing-masing. Seperti ngaji fikih teh asli nama hukumna teh fardu ain pikeun jalma hiji-hijian. Tapi lamun dilibatkeun dina hiji kampung hukumna fardu kifayah. Fardu ain tetep. Fardu kifayah mengaji nahwu, ngaji sorof. Tijan wajib. Sorang-sorang menjadi fardu kifayah. Tijan mah sorang-sorang kudu apa? Fikih, nahwu, sorof, ilmu tafsir, ilmu hadis eta hukumna fardul kifayah. Tah urang teh tah anu aranjeun darongkap ka dieu teh eta teh kaya naon? Ngagugurkeun dosa salembur sabab urang teh di dieu teh ngaji naon? Nahwu, ngaji sorof, ngaji amil, ngaji naon deui? Elal, ngasalkeun naon deui? Balaghah, alfiyah sareng nu sanesna. Eta hukumna fardul kifayah. Ari hukum fardu kifayah teh urang geus ngagugurkeun dosa salembur. Mata kararanjeun saacan ke araruwi ka kobong ka bumi. Ke bade mararangkat ka kobong ka dieu parentaan tah tiap lembur teh. Tiap warga teh punten Bapak. Abi ieu sejak bade ngadugikeun hukum dina takrib yen ngaji nahwu, ngaji sorof, ngaji amil, ngaji naon balaghah eta hukumna fardhu kifayah.
ku kituna ieu teh aslina mah ieu teh dosa mamang, dosa teteh, dosa bibi, dosa ua. Kan ku abi bios ditanggungna digugurkeunna abi sejak bade angkat ka kobong. Ku kituna nyungkeun we ieu mah infakna 100.000. Tiap jelema aslina mah kudu kitu, urang sabab geus ngagugurkeun kawajiban salembur. Penta infakna teu kada seueur-seueur 100 we ribu gitu. Nah infak teh 100.000 geus ditarip ari euceu, ari bibi, ari ua kan infak teh artina naon? Iuran paksa nya wayahna 100.000. Wayahna we teh 100.000 teh. Da iuran paksa namina ge infak iuran paksa. Para rentaan tah lembur-lembur teh warga-warga teh. Mang nih. Pentaan. Sabab naon? Lain urang malak, tapi urang teh geus nanggung dosa salembur, urang digugurkeunna tah. Kudu bangga urang teh. Hina ketika mencari, gitu maksudnya mencari ilmu. Mulia ketika dicari urang teh posisina santri teh kitu. Zaman ayeuna mah hina ketika mencari, mulia ketika dicari. Bye anjay. Tah hukum jamaah teh eta fardul kifayah menurut Imam Nawawi mah fardu kifayah. Jadi lamun salembur pasinan ieu aya weh duaan anu jamaah geus ngagugurkeun tangtana kewajiban jamaah. Cukup kuduaan ge. Tapi manya piraku batur ngagugurkeun urang embung meunang pahala jamaah, ngiluan tah jamaah. Sabab beberapa qaul-qaul teh selain sunat muakkad sareng fardu kifayah anu nyebutkeun bahwa salat jamaah teh aya nu nyebutkeun tu kieu. Aya sunnatu ainin, sunat ka pribadi masing-masing. Anu nyebutkeun sunat kifayah, anu nyebutkeun fardu ain malahan wajib ta jamaah teh. Seperti dina madhab pamitelepat Hambali ngawajibkeun salat jamaah pamitelepat. Kudu jamaah teh. Gerebugan teh jamaah teh. Ari syarat berjamaah nyaeta wa yudrakul ma'mumul jamaah ma'al imami fi ghairil jum'ati malam yusalim atas limatal ula. Selagi imam can awe salam anu kahiji masih sah jamaah tah. Misal posisi salat anu 4 rakaat asar, isya, duhur. Selagi imam can salam anu pertama can assalamu alaikum can nepi kana mim urang masih kena sah jamaah tah. Masal imam pas tahiyatul akhir Allahu akbar urang sah kena jamaah tah. Begitu assalamu alaikum tuluy urang Allah teu bisa tah. Eta tenggang waktuna sampai kapan? Sampai imam ngalakonan awe salam nu pertama eta sah jamaah. Ti tukang keneh tah sah jamaah. Bahkan lamun ke di payunna di dieu disebutkeun aslina jamaah teh lamun mudag itu rusuh teh lamun ka hareup. Siga di Al-Jabar di tempat panguduan ka tempat imam teh jauh eta teh di Al-Jabar teh. Pernah ka Al-Jabar? Pernah. Apa meureun di tempat wudu? Naik ke lantai 2 teh kan jauh teh ka hareup teh. Jauh banget Capek. Tah. Aya nu ngameunangkeun, meunang ngamakmum jamaah ti ka jarak jauh. Aya ke di hareup. Jadi dia. Ya. Imam di misal di dia. Imam di ditu di masjid. Abi di Borong Chicken. Sah jamaah. Asa katempo imamna. Pas kieu ngobrol lah mang cikan duanya gitu deui. Sah meunang sah. Ngan aya nganan ke di hareup di bijaan gitu. Aya nganan gitu. Tah kitu jamaah teh teu kudu parendeng-rendeng kitu nya jamaah teh teu kudu kieu we. Bisa jarak jauh ge. Dinaon urang make wifi di wifi-keun urang ditethringkeun jarak jauh ge bisa.
ngan ayanganan kita ayangan utama nanya tetap urang teh jamaah teh rapat parendeng-rendeng maksudnya parendeng aya jarak imam jeung makmum ta eta sampai ka imam salam anu pertama urang masih keneh mempunyai kesempatan untuk naon berjamaah. Allah niat abi salat lohor 4 rakaat bari makmum madep ka kiblat karena Allah bar langsung tah sah orang teh kitu jamaah. Salat jamaah teh komo kapungkur mah di dieu mah tahun 2000 sekitar 2004 2003an nu jamaah jadi teh barere duit teh jadi teh 1000 atau 2000 sehari 5 kali jamaah 5000 tah bari 1000 baheula mah mahal tuh baheula mah 1000 teh nepi ka sore jajan enjing-enjing abi nepi ka sore teh 1000 cukup gorengan 200 perak teh juga teh sisri teh mun urang mah siga naon nya jiga penter nu karar itu 250 perak zaman abi ngarurah gitu cikeun harga 1000 cikeun teh 1000 bala-bala 10 500 perak gitu 10 500 perak anu dietangna 2 siki cenah nyebutkeun lainna mah teu dietang sabaraha tadi teh duka 10 duka 2 sigana mah 2 cenah ieu 2 anu dietangna da berjamaah di pasien acis bae kabayangnya santri tiap jamaah dibarere duit ade santri enak mah teu kudu 1000 enak mah minimal 10.000 gitu resep cigananya nu jamaah teh kudu diadanan teu kudu adan jeung ngararabring 12 kada siga Idul Fitri we jar-jar wah kabayang gitu sakali jamaah 10.000 teh geus ngajar-ajar siga kamari pas bulan puasa viral di Pamekasan Madura setiap taraweh di Basian Aceh 50.000 ti lohor keneh geus ngantri di taraweh geus nyalian di charter teh eta tempat-tempat ti lohor keneh lapak Mang Jayet ke jeung taraweh di charter lain ku charter teh ngan gocap eta teh peuding oh 30 harieun 1,5 juta sabaraha sehari 50 nya 1,5 juta lumayan taraweh hukum bae teh geus kitu mah teu taraweh di dieu mah ngaropi geus beres abi tadi taraweh ngiringan arireun gitu pas itu nunggu pas witir nu katilu abi ngiringan ari hiji ka 20 mah tingiluan itu di Madura eta mah karena itu tah ku diiming-imingi duit urang mah iming-imingi pahala we jamaah kamari teh nyebutkeun aya nyebatkeun 27 darajat anu nyebutkeun naon 25 darajat bahkan nu geus kawin mah 70 kali darajat gitu beda lipatan lagi nya kawin nya jamaah wah beda komo jamaah jeung pamajikan wah wah beda gitu beda gitu amal jamaatu fi ghairil jum'ati tah khusus pikeun poean Jumaah berjamaah di waktu Jumaah hukumna fardu ain teu bisa salat Jumaah sorangan gitunya teu bisa wayahna we salat Jumaah mah kudu berjamaah cenah abi kieu wah wayahna we kudu berjamaah salat Jumaah teh wala tasulu bi aqalla min raqatin syaratna sah Jumaah teh cukup sarakaat wah cenah Jumaah cukup sarakaat kan Jumaah teh lain 2 rakaat tapi sah sarakaat Jumaah kumaha carana naon carana kieu urang ngiluan khutbah 2 tuluy ngiluan salat jamaah pertama imam takbir ihram makmum takbir ihram begitu naik kana rakaat kedua urang sah muparokoh di dinya sabab wajibna Jumaah teh cuma di rakaat awal rakaat kedua mun urang mah naon kabur tapi kudu bereskeun salat lain kabur langsung celeng gitu bereskeun salat imam mah pilih laeun ye sok dila imam Jumaah imam mang ieu atau kiai atau akang ieu atau usah dieu lila ye urang mah sorangan we kitu naon
Da Jumat mah cukup sarokaat sahna. Sarokaat sah. Allah naik ka luhur langsung urang teh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dolit sorangan we. Ruku sorangan. Assalamualaikum. Bari sate wali pangharupna. Beres Assalamualaikum. Ieu mah ada mata suratan ieu. Pun abi rusuh. Sah Jumat kitu. Sah. Ngan piraku we era gitu. Pangharupna. Aduh, punten. Abi tos beres Jumatna ge tadi ya. Imam lila. Pak Imam hareup mam dieu lah mam keprak Imam. Mam dieu lah mam. Sah Jumat sarokaat. Nu rakaat kaduana urang muparoko. Ok bisa dek nyobaan. Teu naon-naon, ngan urang posisina kudu di tukang atuh urang teh. Misal posisina pas Jumat di teh pembagian naon. Bisa biasa auka atau naon. Geus katempo ieu teh ieu aya kardus ieu. Di tukang we salat teh. Rakaat kadua muparoko. Buru-buru salatna. Assalamualaikum. Langsung lupa. Abi tos coba. Sah. Sok, situ cobaan ke lamun aya Jumat gitu. Sok cobaan. Viral gitu. Santri Miftahul Jannah model teh naon? Cek orang ditu mah lalagaan, cenah cek orang wetan mah. Lalagaan. Naon lalagaanna? Jumaah ngamalkeun takrib bisa sarokaat unggul. Biang cek orang. Wah, cenah ieu mah kalakuanna angel kieu. Angel kalakuan. Sah. Wa yajibu 'alal ma'mumi ayyanwiya. Kumaha syarat jamaah teh? Apakah otomatis ketika aya jelema nu salat, urang salat otomatis jamaah teu tangtu. Ari syaratna jamaah eta urang kudu ngabogaan niat naon? Ngamakmum atawa niat anut atawa niat nuturkeun. Kudu aya syarat eta. Meskipun posisina kieu, ieu imam dihareup urang di tukang. Barang jeung imam gerakanna tapi teu aya niat naon? Itmam, teu aya niat iktida, teu aya niat anut, nuturkeun teu aya. Gerakan seperti jamaah hakikatna urang salat sorangan. Mata posisina kumaha? Wa yajibu 'alal ma'mumi ayyanwiya. Kudu aya niat ketika takbiratul ihram urang teh. Allah niat abi salat lohor 4 rakaat bari madhep ka kiblat makmuman lillahi ta'ala. Wala yajibu ta'inuhu. Teu wajib nangtukeun sejak abi salat lohor 4 rakaat ka imam nu ieu namina ieu bin ieu teu kudu. Geus niat abi salat lohor ngamakmum cukup. Bari ngamakmum. Imam geus aya di hareup. Teu wajib nangtukeun niat abi salat lohor 4 rakaat bari mayun ka kiblat makmum kaki Ahmad misalkan makmum ka naon ka bro ieu Deni misalkan naon bro Deni woi teu naon teh naon teu wajib nangtukeun mah bal yakfi al iktidau bil hadiri geus niat kan aya di hadir imam aya di tempat niat abi salat lohor 4 rakaat bari mayun ka kiblat makmuman kana dipayun payun urang bil hadiri illam ya'rifhu kumaha lamun nangtukeun ieu teh nangtukeun misalkan imamna Zaid urang teh niat abi salat lohor 4 rakaat bari mayun ka kiblat makmuman ka Mang Zaid langsung dikitukeun makmuman ka Mang Zaid. Bisa sah bisa teu sah. Posisina lamun sah nyata eta Zaid ternyata bener ka Mang Zaid. Ternyata pas salam bener Zaid sah jamaahna. Kumaha lawan kieu niat abi salat jamaah duhur 4 rakaat bari main ka kiblat makmuman ka Mang Zaid. Ketika salam imam lain Zaid imah Umar. Gehel imam Umar euy. Kapreng urang ku imam. Sugan teh Zaid ieu teh gitu. Wah, ieu mah gawat salat urang batal atuh euy. Batal ta posisi kitu. Posisina kitu. Nah batal sabab naon ari nu disebut kena Zaid dinu hate ari nu nyata Amar.
aing ngamamung ka Mang Jaid ternyata anu nyatana Amar salatna urang teu sah. Illa inin domat ilaihi isyaratun kaulna. Kumalawan kieu ditambahan urang teh naon penjelasan niat abi salat ieu teh misalnya imam teh Jaid ya. Salat teh Jaid. Imam Jaid. Niat abi salat maghrib 3 rakaat bari mayun ka kiblat ka Mang Jaid dina hate teh anu ieu di hadapan urang anu ieu menjadi imam ka Mang Jaid anu ieu dina hate teh ieu teh bari ka saha ka si imam Mang Jaid anu ieu ketika assalamualaikum assalamualaikum lain Jaid ternyata saha Amar ieu teh walah sia imam Amar tapi tadi dinu niat nyebutkeun anu ieu dina hate teh ieu da bari ku hate teh ieu tah maka salat eta sah sabab naon sabab aya isyarah anu ieu gitu aya isim isyarah bidza limufrodin mudzakkarin asyir bidzi wa dhihtita ala unsab tasir anu ieu kan bihadza hak teh naon harap tan b hak teh zana huruf naon huruf naon zana isyarah bisi keneh aya za aya hadza naon bedana hadza jeung za naon bedana za amrun hadza amrun naon bedana naon bedana za amrun hadza amrun bedana naon bedana za umarun hadza umarun naon bedana bet aya haan sok anu kajawab aya duit sabaraha ieu teu mau terjadi atawa naon contohna tadi kan disebutkeun anu ieu atau posisina kieu Zaid teh biasa make naon make sarung HBS gitu kawena HBS jarang santri di dieu make BHS jarang nempo api gitu jarang masih aya udah jarang lamun eueuh berarti tah jarang ningali BHS boga BHS ya abi antara dipake gitu ribet Korea ngurusna BHS dibikeun ka batur ku abi ngurusna ribet nyeuseuna ribet makena sakedeung BHS nyeuseuna ge komo make balam abis make dauni kocok-kocok dinu naon gayung kocok-kocok teu dinu disikat kocok-kocok kebatkeun dinu naon jiga paralon itu kebatkeun dibatek tah gitu ke geus beres sakali make rikes na kitu teh kan rikes na kitu Korea ngurusna tapi enakeun sakalina waktu panas jadi tiis sakalina tiis jadi panas jadi haneut gitu si BHS teh dimulai BHS pangmurahna Cosmo 300.000 pangmurahna 300.000 pangmurahna saluhureun deui excellent ya sekitar 700 lah sedengan sapir sabaraha entar 700 siki sapir wadimor gajah engkle sabaraha gajah engkle sabaraha tah kerja di santri mah ulah make BHS ngajina we nu cukup enon ngajina heula ke BHS mah nuturkeun nu biasa we urang mah naon sedengan atlas wadimor tuluy sarung gayor mun ayeuna mah kitu tah kabiasaan Mamang Jaid teh make BHS yeuh bajuna make alisan kopiahna make kopiah anu Pakistan di sorban segede ban Vespa
Tasbih di tasbih ka dieu make tasbih nu segede endog. Ieu teh naon? Kebiasaan bawa poe teh kitu. Mau kebiasaan eta mah. Kopiah Pakistan, sorban segede ban tempat, alisan, cigandong. Ieu terus naon? Sarung BAS kebiasaan. Hiji waktu si pakaian-pakaian eta diinjem ku babaturana. Kadang di santri mah teu aneh unjam-injem kitu teh. Baju kadang silih pake di kobong mah. Baju teh silih pake tah. Kadang punah-pindah baju teh. Oh iya di dieu punah-pindah. Salah di dieu aya nu kitu? Aya. Punah-pindah tah baju teh. Nalika baju abi baheula merek Almina punah-pindah ti susah itu. Serang geus ieu celang di ditu geus teu ngarti teh baju teh. Asa ulin terus ya ulin. Ulah bari keluyuran baju teh. Kabeneran poean eta si Umar teh boga baju. Wah. Si Jahid eueuh yeuh. Injem heula kitu ku urang. Injem teh santri mah kitu, nginjem ti kajauhan teh ya. Mang Jahid uy, dia ku sorangan kene. Ngomongna sorangan, dijawab ku sorangan. Mang Jahid, uy, abi nginjem bajunya, nya sok mangga pakai ku sorangan. Soalnya gitu gitu. Aya nu gitu. Aya. Ngomong sorangan, jawab ku sorangan gitu. Neng Santi, mual kulan. Abi nambut tiungnya, omong apa? Sendal. Dijawab ku sorangan teh dijawab ku sorangan. Nanya sorangannya ku sorangan. Dipake ku si Amar teh. Sorbana segede Vespa dipake. Tasbihna pokoknya kabeh percis gitu. Salat teh si Umar teh jadi imam. Aya di tukang, wah iya si Jahid salat ngaimaman deui. Salat urang teh. Niat abi salat maghrib 3 rakaat, bari mayun ka kiblat makmuman ka Mang Jahid. Sahidik naon? Pakaian nu arariu. Ketika assalamualaikum gebeg eta teh si makmum gehel ieu mah si Umar lain Jahid diprank ta urang mah. Naon salat seperti itu sah henteu? Sah henteu? Sah henteu? Sah. Jangan di tengah tah. Moal dijawab ku abi. Di tengah aya tengah di dieu. Namanya. Duka sah duka teu sah abi kita apa? Ngane teh aya di tengah teh. Hese macan di tengah nih kumaha teh. Dunal imami fala yajibu fi syatil iktida. Kumalaun urang posisina hiji waktu jadi imam ya. Urang teu wajib seorang imam teu wajib niat jadi imam. Seorang imam teu wajib niat jadi imam. Misal posisi urang teh ngaimaman salat Isya, niat abi salat Isya 4 rakaat bari mayun ka kiblat fardu karena Allah bar langsung. Ari makmumna niat abi salat Isya 4 rakaat bari mayun ka kiblat makmuman, ari makmumna make kecap makmuman dina hatena, ari imam teu make imaman lesu sarangan, maka jamaahna tetap jadi jamaahna. Salat jamaahna jadi ngan si imam mah meskipun gerakanna dituturkeun seakan-akan jamaah pahalana tetep we sorangan. Ari si makmum kumaha? Makmum mah tetep we jamaah sabab tadi pas pertamana aya niat makmuman. Tah lamun urang posisi jadi imam teu wajib ngan lamun urang teu niatan jadi imam urang teu meunang pahala jamaah. Amal Jumat tu kumaha posisina urang poean Jumaat jadi naon? Imam salat Jumaah maka kudu nyertakeun naon? Salat jadi imam dina poean Jumaah. Niat abi salat Jumaah 2 rakaat bari mayun ka kiblat imaman kitu kudu kitu dina hatean teh.
imaman lillahi ta'ala. Lamun teu aya kacap imaman maka salatna jumaahna batal. Kasaha batalna jumaahna? Kasih imam kasih makmum. Posisi jumaah ya imamna teu make kecap. Imaman ari makmum mah makmuman. Sanu teu sah salatna? Makmum atau imam? Sabab imamna geus batal. Ari makmum ngamakmum ka imam anu batal hukumna kumaha? Oh. Urang boga imam, imamna geus posisi batal. Posisi makmum salatna sah atau teu sah? Sah teu sah? Teu sah. Ayeuna posisi jumaah. Imamna teu niat jadi imam, ari makmum dinu hatena makmuman. Kumaha tah hukum jumaahna? Sedangkan disebutkeun di dieu bahwa niat jadi imam dina poean jumaah eta hukumna wajib. Berarti lamun teu dilakonan batal kan? Posisi ieu imam teu niat jadi imam, ari si makmum makmuman, hukum jumaahna eta kumaha? Hukum jumaahna. Hukum jumaahna naon? Sah teu sah? Sah teu sah? Si makmumna salatna sah teu sah? Sah atau teu sah? Si makmumna. Ari si imam pasti batal sabab teu niat jadi imam. Ari si makmum mah hukumna kumaha? Sah atau teu sah? Sah teu sah? Henteu. Henteu koma atau sah? Sah. Naha sah sabab ari niatna hiji jelema teu bisa naon? Teu bisa ditingali, teu bisa dirasakeun, teu bisa didengekeun. Emang urang teh kudu kieu. Wah teh imam niat jadi imam teu nya? Teu bisa kan nu kitu teu bisa dirasa-rasa. Ah makmum mah jongjon we teu kudu salat naon lohor. Imam alah sia tadi urang teu niat jadi imam. Wayahna imam lamun imamna ngabeja-beja ka makmum, heuy makmum hampura nya tadi urang teu niat naon salat jumaah urang batal, jumaahna batal sabab urang tadi pas niat jumaah urang teu nyertakeun niat jadi imam. Berarti salat jumaahna batal. Wah, lamun posisina teu dibejakeun ya ke warga. Makasih sawarga-warga eta kudu balikan di jumaahna. Tapi lamun jempe ku sorangan alah sia tadi jumaah geus salat sorangan. Gitu. Seperti lamun keur ngaimaman jumaah itu tapi teu kadanguan ku batur. Kita teh gitu. Imam nih hitut. Alah sia urang hitut teu kaluar jumaah era gitu nya tuluykeun. Jongjon we imam assalamualaikum pura-pura wiridan ke wudu deui. Tong dibijangan ke warga. Punten, umur terang ekonomik mah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para bujang-bujang, para santri hapunten tadi salat Jumaahna kedah diulangi deui. Sabab abdi salat Jumaahna nuju posisi hitut. Wah, wayah eta kudu kabehanana jarumahan deui. Bareulin deui. Wayahna. Tapi lamun teu dibijakeun mah jempe we imamna. Cukup saimamun hungkul anu salat gagantina. Kumaha lamun urang naon tadi posisi selain posisi Jumaah. Lamun selain Jumaat niat jadi imam eta hukumna sunnatun mustahabbah, sunat anu dipika cinta. Niat tak urang jadi kitu. Wa yajuzu ayatima bil huribil abdi. Ari nu berjamaah teh saha we nu sah teh? Jelema merdeka jelema merdeka ka hamba saha geus teu aya nama kitu nya. Atawa jelema baleg sah, jelema baleg teh saperti arurang sah ngamakmum ka budak anu naon. Mun ceuk urang mah can bisa ngabedakeun mana bener mana alus. Ada ka baleg, murohek teh deukeut ka baleg. Acan baleg mah deukeut gitu. Lamun lalaki mah ngompolna can lempeng gitu. Lamun awewe naon? Lempengna rada goyang saeutik tah. Awewe. Atawa naon deui?
Atau teu usah ngabedakeun mana ieu beureum mana ieu bodas teu usah ngabedakeun. Atau naon deui? Mana Persib, mana Arema gitu. Teu usah bedakeun. Eta murohek. Seperti naon barudak kelas 1, kelas 2 murohek tah. Urang sah. Urang mah manggung ka murohek. Sah urang. Tah. Iya urang kelas-kelas ieu ya. Sah ngamamun teh ka bocil-bocil ieu tah. Bocil-bocil sah. Asalkan bocil-bocilna jadi imamna naon? Jadi imamna maksudnya naon nyaho kana ilmu fikihna. Apa ieu teh fikihna kitu apa? Geus ngaji bocil teh geus nyaho. Geus ngaji Fathul Muin, Fathul Atpa, patul-patul geus ngaji patul-patul we pokona. Ngaji patul-patul we pokona mah. Geus ngaji budak kelas 7 teh kelas naon? Kelas 1 kelas 2 SD teh. Alfiyah geus dinu kelek gitu. Jurumiyah dinu kumis gitu. Khailani dinu ceuli gitu. Nasrib teh geus bari kieu we enjoy. Doroba yadribu drum band. Nasrib teh geus bari enjoy ya dah daro yudah diran. Abalaha naon deui cenah. Abalaha yubli woloho. Hese mah eta anu nasrib pas palebah make nun tauhid sakilah buh hese eta teh. Jadi naon? Nahinya biasana nya nun tauhid teh nahi amar. Jadi naon? Unsuro unsuru unsuri unsuro unsurna kamu make nun taukid bari mudoab wah ribet kaditeuna. Amma sabiyu ghairu mumayyiz fala yasiu aliktidau bihi. Tah lamun posisina mumayyan bocil keneh bocil kematian gitu barudak 5 tahun, 6 tahun. Terisa di dieu mah barudak naleutik teh. Saha naleutik? Ya. Asep. Naleutik lah umur 5 tahun, 6 tahun eta mah kan barudak keneh bocil-bocil keneh. Bocil-bocil keneh teu sah urang ngomong ka bocil-bocil meskipun geus nyaho naon patumu ini teu sah. Wala tasihu qudwatu rajul bimra'atin henteu sah tah mamang santri ngamamung ka awewe. Wah kebayang gitunya. Harup ieu awewe imam makmum di tukang lalaki. Allah. Monya awewe kieu. Lalaki mah da awewe mah unu kieu. Oh. Lalaki mah awewe mah Bismillahirrahmanirrahim. Di tukang walang tolin. Mampu lalaki. Oh. Bayang. Gagabag we gitu. Bari abi mah teh sok diheureuy ku lalaki mah. Amin. Walah sieun. Ieu di tukang lalaki hungkul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Bayang we gitu. Pas palebah ruku. Kalau kana ningali bujur we lalaki. Teu sah tah Syafi'i mah. Tapi di mazhab anu sanes sah istri jadi imam. Di mazhab sanes selain Syafi'i sah istri jadi imam. Sah di mazhab anu sanes. Syafi'i mah teu meunang. Misalkan Neng Santi jadi imam.
di tukang ngajar-ajari barudak bobotoh yo. Jidan Sadei Deni Ahmad kabehana lalaki teh mamarakmu Neng Santi dihareup rapatkan syapnya kebayang gitu kan laki bisa berjare gitu dapatkan ada asuk laki bisa gitu awe mah bisa gitu saya istri sami gitu suara istri gue punten dan yang Sandi mah alit suarana salirana alit suarana alit gitu. Alit anu gede suarana mah saha awe mun gede suarana suarana badak wala bihunsa muskil wala hunsa muskil bimroatin teu sah tah naon bencong ngamamu ka awewe teu sah bencong nu asli ya bencong nu original aya bencong nu KW aya bencong nu original bencong nu original mah gaduh naon gaduh palawanganana tilu palawangan tukang hiji palawangan hareup dua eta bencong original hunsa muskil sebutna teh disebut lalaki lain disebut awewe lain jadi imah ieu tilu jalur tukang aya hiji hareup aya dua gitu hunsa naon ori bawaan pabrik gitu ori pabrik gitu ori mesin gitu tah teu sah bencong nu ori ngamakmum ka awewe teu sah bencong ori kumaha bencong KW seperti lu cinta luna eta bencong KW eta mah dasina mah lalaki terus saha anu orang Sulawesi teh anu sahu mimi peri eta teh kan lalaki eta teh asli nama eta bencong KW eta mah eta mah bencong asli si mimi peri jadi imam sah si lu cinta luna jadi imam sah sabab naon eta mah hakikatna naon bencong KW hakikatna mah lalaki we gitu kebayang gitu mimi peri jadi imam gitu kebayang gitu nada sahur gitu. Qul a'udzu birabbin nas kebayang wala qori wa huwa man yasanu Fatihah ayat tasyirik bi ummi aya jelema teh ieu jago Fatihahna geus diajar tahsinul Quran gitu sifatul hurufna geus kakuasai naon deui makhraj hurufna geus kakuasai pokona mah huruf-huruf teh geus geus ngarepas lah gitu mun urang mah geus cek bahasa dia geus lalekoh bismillah leuwih teuing gitu teh leuwih teuing si qori ieu mun urang mah ahli maca Quran ahli tajwid ngamakmum ka ummi teh saha man yahilu bi harfin aw tasdidah anu babacana teh kitu alhamdulillahirabbil alamin len alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim kumaha posisi kitu teu sah ta jamaahna sabab naon derajatna makmum anu jago tajwid leuwih luhur tinimbang imam anu ummi babasana teh teu baralek atawa bacaana mah bener sifatul hurufna bener ngan tasdidna leungit naon deui panjang pendekna leungit misal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani Rahim bener teman
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isbarener. Tapi aya tasdid, aya sifat, aya naon panjang pondok anu teu bener, maka teu sah tah. Anu si jami bisa maca Fatihah lancar teu sah. Ka makmum ka jami anu babacaana teu pati lancar. Sabaraha? Wah jam 8 tadina melontai boceh-boceh teh ka jam 9:30 sabab geus 3 poe libur ya. Ngan aya naon pertolongan barudak kelas 1. Engke mau ka diarajakan juga jadinya. Ka budak kelas 1 anjing ngaji deui jam 8. Karena ngaduan kamari 3 poe teh ngaji gitu. Wallahu alam bisawab. Subhanallahumma wa bihamdika